Warawal Hafidu Abu Nu'aim, tos ngariwayatkeun Al Hafid Abu Nu'aim wa ghairuhu jeung salian eta Abu Nu'aim marfu'an hadisna hadis marfu. Sab'un yajrillahu ta'ala ajrohum lil abdi ba'da mautihi. 7 perkara Allah ngaberjalankeun ganjaran anu 7 perkara ka hamba sabadana eta maut. Sabada mautna eta hamba. Jadi aya 7 perkara anu dilakonan ku urang geus maot tapi ganjaran nama masih ngalir. Wa huwa fi qabrihi, urang dina kaayaan keur di jero kuburan. Hiji, man alama ilman, jelema anu mamagahan ilmu agama terus dimanfaatkeun. Jelema-jelema anu sok mamagahan ngaji, ketika manehna maot mangka eta ngajar ngaji terus ganjarana ngalir. Au ajrona haron, atawa urang ngalirkeun cai jeung kebutuhan, ngahaja urang ngagali cai dialirkeun urang maot eta ganjaran nyieunkeun, atawa ngalirkeun walungan eta ngalir ganjaranana. Au hafrun bi'rin, atawa nyieunkeun ngeduk sumur, ngagali sumur diwakafkeun ku urang sanggeusna digali urangna maot eta ganjaran ngagali sumur atawa nyieunkeun sumur ngalir sanggeusna urang maot. Au gorosun nakhlan, au gorosa, au hafaro, au gorosa atawa melakeun eta jalma nakhlan melakorma, atawa jeung sajabana bungbuahan anu bisa dipake ngalap mangfaat ku batur. Urang maot sanggeusna pepelakan buahna masih dimangfaatkeun eta ganjaran melakeun tatangkalan ngalir. Au bana masjidan, atawa ngabangun masjid. Samemeh maot urang ngabangun heula masjid terus diparake salat masjidna. Urangna maot eta ganjaran ngabangun masjid ngalir. Au warosan mushafan, atawa warosa, au warisa atawa ngawariskeun ya si eman teh mushafan ing mushaf. Sateu acana maot urang ngawariskeun Quran mushaf urangna maot mangka ganjaran ngawariskeun ngalir. Au taroka fi, atawa ninggalkeun eta jelema waladan ninggalkeun anak yastaghfirulahum, eta anak teh ka eta nu maot ka bapakna bada mautihi sanggeus maotna eta bapakna, eta oge sarua boga anak soleh anu sok mamentakeun hampura kanu jadi bapakna santosna maot ngalir ganjaranana.